doa sasi rojak salam sedayana. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah berkah. Amin. Allahumma lana fi Rajab wa ballighna wa hasilna Sundake mugi Gusti sasi Rajab sareng Syaban mugi Gusti ngagungikeun dugi ka sasi Amin ya Allah. Salatullah ala Toha lillah. Salatullah salamullah ala Yasin Iya sadaya jamaah moga doana ijabah. Amin ya Allah. Pasihan rezeki barokah mautna husnul. Amin ya Allah. Salam Rajab ya Allahumma ya Allah untuk keberkahan ya Allah. Abdi sadaya ngamal keluarga untuk keberkahan ya Allah. Siapa ya Allah demikian bisa abdi sadaya ya Allah dan satu Ramadan ya Allah wa hausilma qasidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daramang sadayana ibu-ibu barokah duit, barokah hutang, Abang Emo, awasnya ulah coba-coba nawani nganjuk hutang ka Bang Em. Aya di dia aya. Aya di dia aya. Aya di dia aya. Mana mana? Wios dibahas wios. Wios dibahas wios. Moal teu. Punten ngarang hakim begataya kasieun. Tinggal dalam kitab Nasolibat tinggal Icik Rasul inna akila riba yu'adzabu hina yamutu ila yaumil qiyamah. Hartosna inna akila riba jalma tukang ada barang riba, tukang nginjem ke Bang Emo hek maot can kabur tobat, maka punten yu'adzabu bakal disiksa ku Allah ila disiksana hina yamutu ila yaumil qiyamah. Disiksana ti biti maot ketika poe kiamat teu disiksa tu wisata. Naudzubillah isuginya deui. Mata kamu budak yang soleh sikla podas akhirnya jadi sumsuam balung daging kebarokahan napa kana puluh hal. Mata kain ini mulah kosipa tapi kami toha. Mitoha bagerti. Apa aya laguna? Lagu kosipa. Geus beak gadekeun kabutun teureun ke listrik jeung sakola unggal bulan
berarti sok nginjem apa ya. Abdi ngadoakeun mudah-mudahan hidungan sing dijanten hidungan pinuh barokah. Abdi ngadoakeun sadayana sing dibarokahan yuswa, dibarokahan rezeki, dibarokahan keturunan, pasian turunan soleh serong soleha, dibarokahan ilmu manfaat dunia akhirat. Dugas rumah tangga sing dibarokahan rumah tangina, rumah tangga sing ciri asa ciri asih ciri asu amin. Imahna sing pageuh amin, rezekina sing beueuh, usahana sing geureuh, duitna sing wet, beteungna sing sep. Amin ya rabbal. Kahayang jalma yang imah pageuh rezeki beueuh usaha geugeuh duit wet beteung sep. Lamun teu kitu kieu kahayang jalma hayang hirup tentrem adem hayang ngeunaangeun tiis dikit sipe hate hayang sagala pangabutuh kajo. Barokah pangabutuh. Barokah pangabutuh. Heng lamun urang mampu ngan kade ulah budak-budak pangabutuhan urang teu mampu. Sabab kumatak bingung teu manghitung jalma budak-budak pangabutuhan urang teu mampu. Teu mampu kabeli sawah ulah hayang sawah. Jeung teuing teu boga sawah asal boga par. Jawab. Jeung teuing asal boga par. Asal boga be. Asal angin. Asal dah. Asal hir. Asal seup. Asal jak. Asal mod. Mata lain tahajud kang Korea pudang tipeting kacai jawaran ting tulang semplak dibanting jalanan dijinting sugan ekspor penting jawaran teh hayang. Babila os dinanjeut ningal hempak merbayaksa sadayana singkil tarik senjata masyarakat mah singkil kami boga senjata kabeh tina ieu lamun masyarakat sing mun abri bet kabeh tina ieu senjata abri bet senjata kiai dal senjata masyarakat sing senjata pemimpin senjata nubulhan ulah korek masyarakat singkil diajak rajaban coda aya Cicu, Cici, Ciyaya, Cimas, Cenur, Cenok, Sing, Abri, Kiai Dal, pemimpin il all, apa all, coel sambal nu bau non karana, nyin bala kungkol jeung wor. Di pos ronda naon jalan tambah kota jalan polisi bawa pes ngalingkona jalan siap ngaji mau jangkel mau pegel mau kesel mau geluh mau balik hawa ngaji macam cintarin hawa ngaji macam pekes setun paingan dalam hikam disebutkan rubama atau kamana akawa rubama mana japa atau hartosna dan sekedik jalma kolon diberi hirup penghar sagala ayam brok jengkol brok bengol diberi awak jagel beas jagel duit seueur tapi karena ibadah melali diberi kolom rumah bertingkat mobil mentilap duit berlipat tapi karena sholat mata rongkoh kalau rongkol barinya nyok kotor gitu beduk kalau merumput barinya nyok simut adan mampat tarik tapi celi mampat torek
Torojo teh waktu lohor karek teh balik di kantor kesang oge masih ngocor pangarsa pacamat golenak kalah ibu molor ka pacamat lain tadi pacamat kesih kasih pulang pacamat siap ngaji siap ngaji lamun ngaji menang ilmu lamun ngejo menang tadi lamun ngaji menang ilmu lamun ngejo menang lamun ngaji kemuatan iman lamun ngejo kemuatan badan lamun ngaji parab akhlak lamun ngejo parab awak mun teu ngaji sasar mun teu ngejo mun teu ngaji sasar mun teu ngejo teu ngaji teu ngejo mah mohon well alhamdulillah hello Watak punten abdi boga lagu mendengar abdi judulna ieu kalangan abdi mendengar abdi judulna modal versina versi Iwan Fals bongkar kayak kawarna modal siap well walna modal ieu kalangan abdi Iwan Fals sudah ditinggal dengan alasan yang tidak wajar sementara tubuhnya yang kekal tidak kuat menahan haus dan lapar oh iya tinggal kurang lari oh iya tinggal selamat ulang kawin sholat kalau sholat sudah ditinggal jangan harap keberkahan akan datang harta tahta juga jabatan itu semua hanya titipan oh iya tinggal tarik oh iya tinggal renta hello John tinggalkan segala kesibukan tinggalkan kesibukan macul apa betul apalagi suara adzan telah dikumandangkan betul oh hentikan segala urusan matul agar nanti telah kita daerah akan dapat keselamatan wow Iwan Fals joy tepuk tangan oh iya tinggal tarik oh iya tinggal kurang tarik oh iya tinggal kurang tarik oh iya tinggal well Abi acung jempol apresiasi kepada guru ya teh kampung naon desa Sukamen kurang bakal mau dalam kitab Nasolifah tinggal sing aya ngaji sing aya heureuy ulah heureuy teu kudu ngaji eueuh tinggal al mautu ya fi bagatatan wal qabru sundukul aman
waliha lamautail labil ajal sundakeun geuning maot ngadok citari datangna teu mere agaradeg taya tempo borosopi taya berang penting taya raja di mana aja gesumping temenang tempo anaki raja-raja mati orang pintar mati orang kaya mati orang miskin mati presiden mati gubernur mati bupati mati pemersapa camat mati simpannya di suami amin anjengan pupus anjengan mah pupus RT well pas lengkap susu aturun anu kalau ini terus ayah susu mah bon susu mah bon mata lamun aja ngelayan montok besu sumbangan deh susu mah bodas kopi hit punten lamun Kang Haji Roma Irama kopi nyanyi aya lagu Roma Irama kopi ya cek Roma Irama ya sudah hati pedih serta tubuh letih segala derita akan ku bawa lari tanpa ku mengerti apa salah diri mengapa di meja tidak ada kopi di mana kaki well alhamdulillah atau sekapan yang kamu hari ta'acan satu kepalaku bismillah walhamdulillah alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam di rajul mukminin as-shalah. Ais pangampi pangajaran teu dipihormat utamina nu dipihormat pangarsa guru urang samudayana pimpinan pondok pesantren Al-Hikmah At-Tajudiyah. Doakan kurang mudah-mudahan pengusaha akam sakeluargi sing pasien paranjang yuswa sarangan kesehatan. Ya Rabbal. Lebih hormat pimpinan pondok pesantren di Akang Haji, teras para kiai, para atingan sadayana guru-guru pribados, mudah-mudahan marantuna sing barokah manfaat ilmuna. Amin. Lebih hormat Pupuh Hulu Payung Negara Musbika Kecamatan Pangarsa Bapak Camat terhormat, Pangarsa Bapak Kepala Desa diwakili ku Bapak BPD, Rekelingan MUI, LPM, Kaorkestra, Kaur Umum, sadayana oge di Bapak Babinmas, Babinsa,
Alhamdulillah nendong hadir. Mudah-mudahan diriungan doakeun ka Allah Subhanahu wa taala si jadi sakti yaumil qiyamah amin. Oke, tengalingan para santri-santriat. Alhamdulillah. Kalian santri estafet perjuangan para kiai. Santri estafet perjuangan para kiai. Terus bageun pesantren kade. Ya Allah, la khairu hadzal zaman illa zikrullah. Au ta'alim, au muta'alim. Bahwa ini halus di zaman umpama zaman. Di akhir zaman kita paling halus naon hiji illa zikrullah, zikir ka Allah Subhanahu wa taala. Eling ka Allah, kaduana ta'allum, sing daek masan. Masan. Abi naros ka ece. Jawab ece sing jujur. Ece budak parawan geulis. Parawan ece budakna geulis, budak parawan ece geulis. Boga anak gadis geulis ece. Nu datang duaan. Nu hiji mobil Pajero, nu hiji santri pinter ngaji. Buuknya beli pilih mana? Pilih mas santri kan mawa. Doakeun santri si baleunghar amin. Ya Allah. Sambutan di Pak RT si Pak RT. Assalamualaikum bagian pengawasan di kampung Tanjur Sela Mubarikeun di Ciamis. Pas aja pada angkat kisan tadi, pas pada angkat hujan angin total gelap datang mah. Mungkin si Pak RT. Assalamualaikum bagian BLT. Hujan datang mah. Ratu turuyun mah hujan di ngabri wanaon bring sakabeh jalma muruna ka Bank BRI nyokot duit BLT susuganan katuliskeun cek petugas bank teh aduh karunya teuing anjeun mah teu kabagean susuganan tahun hareup kitu ge mun hirup well waduh mata santri kalian adalah mutiara yang paling berharga. Betul? Akan ku akang sing masih terbuka ilmu amin. Ya Allah. Ya Allah. Bisi aya punten Pak Camat, Pak Bin Mas, Pak Bin Sapunten. Kalau ada ideologi seperti ini, lah kawin kasantri bakal sangsara. Cek saha. Awas ya. Cek hidup santri. Abdi basicna santri. Abdi turun-turun cek. Abdi enjing pagi ke Cirebon, malamnya di Bandung abdi, di Cigonewah. Abdi kukurlingan diangkut gigian. Tapi amplop geus menang 3 karung 1,5. Alhamdulillah. Nanti betul amplop nu penting mah ikhlas ya. Cek saha santri samsara. Matak punten abdi boga lagu menanggaran abdi, di kalangan abdi Kang. Ieu ngadorong santri. Judulna cek saha santri samsara versina versi talak tilu. Well, anak abdi buat anak santri. Siap? Dagingnya jeung saha santri teh samsara, jeung saha santri teh hese usaha. Sabenerna salah kajida santri mah anu ngeunahna dahan jajan unggal mangsa. Betul? Jeung saha santri teh malarat hayang dahar cenah ngadagoan berkat. Sabenerna kajida lepat santri mah anu nikmatna dunia akhirat. Santri ulah dihinakeun, santri ulah disapilakeun. Lamun anjeun jaga hayang disalametkeun, mun boga budak buru-buru pasan.
Santri ulah dihinakeun, santri ulah disapinakeun. Lamun anjeun jaga hayang disalametkeun, mengkon boga budak buru-buru pasan. Nyeri. Aduh, curhat Tawata budak pasantren. Tinggali gonceng, punten tinggali. Ayeuna budak aya tinggali. Ngaji di lemur geus mung pasantren sing teu betah da budak di mah kalah di barere. Cintari di barere. Di barere. Hidungna HP, bapana akina, nginina, ek dahar, ek sare, ek modal yang update OTW modal. Betul? Tanya munculnya era teknologi tanya. Era teknologi, era globalisasi, era reformasi, dan baik. Yang penting asal ulah erangan. Udah kena tamat SD era ngaji betul. Well. Kami prihatin ya Allah, ya Rabbi ngecapkan cipanon ini makam. Kolok di masjid wiridan. Astagfirullahaladzim. Wali daya. Budak di jalan lagi kirikan gitar. Betul, nyanyi barat. Follow the most one. Don't you keep the listening to the wind of change and take me to the magic of the moment on the glory night. Nyanyi barat jajan cilok. Aduh. Well. Nah, alhamdulillah hemen. Tinggal dipocah enak. Ayeuna maksiat naon eueuh, kupikeun. Maksiat naon eueuh kabeh aya. Hidung mehan anak aya. Anak mehan hidung aya. Bapak merkosa anak loba. Kamari di Rancah Ciamis. Caket abi. Benten kecamatan di Ciamis Rancah. Kecamatan Rancah lebetan di Ciamis. Pamajikan anu ngaulahan sapoe, nu mangiseunkeun, mamasakeun dicatat di walang-walang dimutilasi. Alhamdulillah min dari Allah Rabbi. Makanya punten tanamkan paripurna pribadi iman sing kuat. Awas, budak pribadi iman. Tanya budak, cita-cita pengen jadi apa? Dokter, silakan dokter yang beriman. Pejabat, silakan pejabat yang beriman. Pengusaha yang beriman, petani yang beriman. Di mana paripurna pribadi iman kuat, moal luncarin kiluncat pulang. Homo udah tadi kadang tetap fokus nyembah ka Gusti Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya bager hawas nitip doakeun ku akang sing dibaca istiqomah. Amin. Ya Rabbal, sing kuat di pasantren bager. Akang punya lagu judulnya Santri, versina versi Tiara. Ini buat anak muda. Siap? Siap? Musikan dong? Musikan. Ini anak muda ya. Pada anak muda malah guna cinta. Namaku cinta ketika kita bersama, berbagi rasa sepanjang usia. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu butiran korong. Well, punten abinalosnya. Urang diuk di dia naon dasarna. Dasarna is the name of love. Dasar jin. Mata pencamat kayak gernajaban dasar jin. Kepada siapa? Baginda Nabi Muhammad sebab punten pemuda bager hidup tanpa cinta hampa bro. Artinya bang betul? Mata kayak awe elak, kayak budak kayak pet, luhur hancur, gede letik,
ngomong nu ngadengkeun aya penceramah aya mustaqil lamun kuring ngaca sorangan jawab da naon astagfirullahaladzim abi kantos ceramah abi kantos ngaos di Lembang kantos pertama kami ngaos di Lembang kamanjengan di Lembang di Cisarua Bandung di rumah sakit orang gila hampir 2000 gelok kabeh abi luas begitu dong kabur sabut gunung kudu cager kehet najis sekali namun gelok atas dasar jin tapi cinta harus dibukti neng baga santian lamun aya santi ngaku ciptakan neng mau berkorban karena cinta palsu karena cinta monyet dong jangan kaget cinta harus dibukti dalam alfiah tinggal kalfarojin al-hashimi lil amali murawa'il qalbil qalili diyali hatina cinta itu mengerti walau tidak diucapkan cinta itu paham walau tidak diungkapkan karena cinta bukan kata musilaku tapi cinta pengorbanan makanya nggak lagu cinta waduh betul lagu slang siap slang ku tak bisa wes cini jauh musik kantong aku udah menang bayar lagu slang siap pernah berpikir untuk pergi dan terlintas tinggalkan kau sendiri sempat ingin sudahi sampai batasan coba lari dari kenyataan tapi ku tak bisa vokalisnya angkat slang, pemain bassnya Lido slang, apa? Ya, tuh, wah, gas, tuh, sabar terusnya kita sadar seharusnya kita sadar, kau dan aku tercipta tak boleh berpisah. Well, dan tak bisa ada mah aja punten ngaranna boboy. Tapi itu seni ieu buuk Abi Jabri. Punten, buuk Abi Jabri turunan ti minum Abi Jabri. Tiga pandua. Itu seni ning maga tinggal di aja. Tinggal hidup tanpa seni hampa. Betul? Betul. Hidup dengan seni indah, hidup dengan ilmu mudah. Betul? Betul. Tinggal di aja. Ieu daster biru, ieu daster jadi. Daster sok karujuk majikan itu. Daster biru make variasi model koneng. Sorban oranye sermo koneng.
Ningali kopiah jangkung pakai kujang, buk jabrik, jauh petang kena kena ceri, kaset ke? Minta ini. Kopi, olah datang. Udah ya, ngomong Jayanti ini. Well, tinggal TikTok aja, sebelum TikTok mungkin aja yang gitu. Kan request. TikToknya Zidan 997 atau TikToknya Tibanin Official. Bisa Tibanin Official atau Zidan 997 ya. Nah, follow. Ya, Yos, ayah mau request jadi Yos. Tapi menang abdi judulnya Ka Masjid, ya. Kata-kata ini kata-kata religi karena agama asal berpercintaan jadi kata religi oleh bilang masjid kamas tuh warga wajib kulit deket ka maghrib kurang biru ada lintip amanah tak burung manjung kaberkasan buru-buru kamas mangsana datang undang ada diundang Allah tidak anu maha heman lesok kergawe kaulinan buru-buru kamas di masjid tempat ulang unjukkan binasa segala urusan di masjid tempat ulang pengajian dihambakan kapaneran dirobah Nabi asalnya lagu cinta Jayanti dirobah kami jadi lagu agama lagu kamas eta muruhan nyuguhan kopi Alhamdulillah mata kita duduk di sini atas dasar cinta kepada siapa? Baginda Nabi Muhammad cinta ke Rasul. Nah, cinta kan Rasul? Rukun cinta sama religi? Sing apa? Rukun cinta sama rukun cinta. Rukun Islam dan religi? Rukun iman? Rukun agama? Tilu. Hiji iman, dua Islam, tilu rukun cinta, tilu. Hiji hati naik kanu dipika cinta. Aja cinta kasalaki hati naik kasalah kermodol beri nyanyi dimanapun pasti ada kamu cengkung hati naik kasalah ulah seling masya lain sianan punten dalam kitab Qurtubi tinggal bisi yang sering kudekan tinggal di kitab Qurtubi ada hiji laki ini hadis nyata. Ayah hiji laki lebet ka surga saling kahadikan. Hiji omaget yang lebet ka surga saling kahadikan. Nogorowan, nogorokan akang abdi ka surga. Eta laki tetulus langsung ka surga. Tetulus kalah nalieun ka tukang. Eueuh dina hadis eueuh jalma ngan aya domba. Ieu kisah nyata. Eta laki kasuk deui deui jalma domba. Lebet ka surga, borowok akang abdi ka surga. Isampun ke kita lagi dari anjen sah pira ku akang bohong abi teh wajikan akang gede alam dunya heula bahwa anjen geulis kunaon di loba
rumah bisa berlombaan jeung salaki bakur. Nu selingkuh bakal didom. Eta doma putri di angon-angon putri di paraban ge putri anak kena ge anak putri. Pelari musikan yang lainnya? Hah? Musikan? Aslina? Aslina? Gue santrinya. Cuma gitu tadi. Siap ya? Udah banyak disuamin. Di barokah amin. Kang salit Kang, jika bahas materi. Di Garut teh domanya. Nah, aya doma Garut. Serap. Ya, da, miara, doma teh, doma bidang nuangan, ayeuna geus lalobaan, kabalan sadesa, kadulur-dulur saleumpur. Ulah kaget, ulah heran, ulah nanyakeun. Bisi jadi masalah, eta bisi jadi ikut campur sabab doma. Tuh, wah, eta doma. Di paraban ge Taroskeun saha jaluna ge doma aduhurang nu nyawah kuring, nu panen kuring, bener kencai kuring, boga kali lobak dibuk tekalobak bruk juru bruk pantor naleas tengah imah si jamrong di kolong si jebrang di tempat si jabrik layak eta doma saha nu kuring di mandian ku saha nu ngana jemput saha nu nganuan saha tuh doma reuneuh umane wasya well tuh itu maneh aja punten kupingkeun nyaah kajengan kupingkeun pepeje sing nyaah kajengan setem sing tadi sing nyaah kajengan setem abdi majengan sariwas cat kedeung dige balik betul kamar nuati sapoe ngendi sapoe ajengan setempat moal ku abdi budak bisa bahasa Arab jam 2 dinyah lah ajengan mah teu sirik serak babun pantok subakun janela goeskun sepeda dorototun motor butut betul amal ku ajengan dauneukeun katak hargaan ajengan setem hajat 4 bulan wajib pamacakeun surat Maryam, surat Luqman, Yusuf, Al-Muqtamarok dipimpin ku ajengan dauneukeun maka bindeuk hajat 7 bulan menang ajengan dauneukeun pamajikan akar hamil gede mulus karasa beuteung lumpat ti ka saha sama geurang kehe teu karuan mun ajengan beuteung mukasan ajengan nimatan budak menang ajengan kawinkeun budak menang ajengan nu maca khutbah nikah ajengan nu nyelenkeun ajengan deui wae 2 tahun tunjukkan ajengan budak anu teh geus reuneuh usaha deui usaha lakina sih budak ku ajengan awas ya mata punten pangasa kesembuhan punten saur Kang Mohon apa Kang Mohon terang Kang Mohon
on artis orang Bandung nyanyi gini. Jang hirup singa jalma turut parentah agama ulah jauh di ulah jauh di ajeng di lagu Sunda ya berarti orang di Sunda memang juga ya ke mun bener orang Sunda pasti bisa ngejawab replek lama-lama ge mun bener Sunda lama-lama ge singkopak ge ju tolong melawan ge ju tolong terekel jut kunyang koledan am kukut cerel borosor modal ini siap kurang teh langsung bang nyanyi Sunda ya siap kamu mulai Sunda ini lagu pepeling ya pepeling hari ini pepeling laguna judulnya jam supaya budak soleh kita kapatahan budak lagu ini jam cipta mohon artis Bandung siap. Melestarikan budaya Sunda, ulang teh langsung. Komentar sabar. Jangan hirup itu gampang, tercukup kudu pikiran, tapi kudu dilakonan. Jalan kehidupan, desa pandangan datar, ayam mudunnya. Kudu sabar tina kurang ulah tempat kada benar salawasna kudu syukur eling kanu maha agung kade anjeun bisi kumpul tuh wa katarang sing pinter pun sing jujur ulah menjadikan batur ngarah hidup ucap lampah rasa jangan tobea ngalah binangi baca selamat dunia jangan si jadi jamaah jangan amin. Mudah-mudahan menjadi sing soleh amin. Ya Rabbal. Hayang budak soleh hayang. Hayang budak soleh hayang. Hiji hayang budak soleh hiji kuncina kudo. Hiji kudo, dua ku pendidik. Mata punten. Dalam kitab Qurratul Uyun di keterangan Ali Jolang, di keterangan dia. Tinggal ya bahasa la taqo anna hadukum kama taqol bahimah. Tinggal dalam kitab Qurratul Uyun ada bahasa la taqo anna hadukum kama taqal bahimah hartosna la taqo anna teu meunang geurgeus kedebuk teu meunang rurusuhan akang jeung geuceuk mun bade hubung sapatemon mun hayang budak soleh kama taqal bahimah seperti binatang mun deui kituan mun hayang budak soleh ulah rurusuhan kuasa cekadalaman memeh kituan akang jeung geuceuk sunat namparkeun sajadah menjerit ke Allah walaupun sholat sunat mutlak barokat sholat lah Allah menjerit tos sholat mutlak ulah wakan langsung rusuhan baca Yasin 20 hiji Waqiah 40 ayat kursi 11 osok arah ini kan pernah kan yang belas soleh hiji kudo dua ku pendidik mata budak pesantren sok biasa kerja kabudak minimal ke di bumi budak awe ulah sok tiung ieu mah kabudak tiung neng juang ka madrasah budak ditiung ieu mah make kolor aya
Ayah. Beda mana? Ayo naik ke pengajian. Awal ditiung lahir wungkul. Kapan saja mencek sunama iraha jeung saha di mana di nasirah di mana wae ditiung di mana wae kukuh tempatna urang wae tiung mah keur sirah di mana wae tiung keur sir anting keur ceuk di mana wae ali keur leung beli kasur keur bentar eta geus beli kasur dulu ieu mah error euy kiis ya abdi nggak nguping dongeng kan aya ibu-ibu urang tajur dongeng mah aya ibu-ibu urang tajur geus beres mandi teh lebak sok lebak rapi hibak ibu-ibu urang tajur sela sok ridu jeuheun leung ka tubuh susuhun leung keingka pas dek hanyat kamajengan mudun dek hibak pas sadok jengan jadi tiung rias betul era ku ajengan bakat kurewas teu karasa rek cak di rohanjak seseuheun leungeun refleks nyambut anu pake tiung mucur wat hewa begitu aya tiung oneng aya tiung ungu aya tiung beureum aya tiung kayas aya tiung pink aya tiung coklat aya ulah di Gunung Sireum coklat Mesir tiung lain ciri santri, lain ciri istri kiai, lain ciri pinter ngaji tapi ciri istri merebak. Istri mutara ditiung isukan bakal ikan. Luhureun seureun hurung kitu penuh tinuan. Punten. Naon sabab nyebut nu agung sok kaluhur. La ilaha. Sok isyarat la ilaha. Awas ulah nekahkeun alo di luhur. Geuning mirat kaluhur betul. Masjidil Haram ka Masjidil Kasidratul Tagid ka hiji ka dua tilu opat lima genep tujuh rok putawan ila liqa'i wajhikal karim sampai Rasul pernah sareng di Sidratul Muntaha di luhur punten ulah boga kartek Allah di luhur lain di luhur Allah mah teu butuh tempat betul geuning cek artis kita serahkan kepada yang di atas naon cak aya dongeng ke aya budak modak ke bogohan di kurang tajur selang cili tangkep motor mio ke bogohan turun pas ngelakuan sawah keur teh hujan bogoh pada bogoh mimiti sili cabak kan irisan kahujanan neangan caung dus ka caung ketu bedul paduduaan kang kasupan setan kabablasan jinah keur ngeunah-ngeunah jinah tawagel si aki nyuhan pas itu saung lewas saung bener-bener ayat si aki penasaran mereka naik kalau nyintik beres dina kumaha balam dina kok-kokan lewas awe nama ceurik minta tahu jauh dengan cek lagi na diupahan tenang ayam tenang sayang jangan panik kita serahkan kepada yang di atas si aki kenyeng tak mudah-mudahan budak-budak sing soleh amin ya bang Punten, hayang bagja, hayang senang. Kunci kebahagiaan hiji ayyakuna zaujatuhu sholihan, gaduh bojo anu soleh. Kata pager yang belum nikah kupingkeun harus nyari kriteria istri yang soleh. Mending dengan suami yang soleh, amin. Ya Rabbal, harus dengan istri solehan kumaha, nu solehan nu geulis lain. Tengah jamin gelis soleha syukur gelis rupa gelis luhung gelis bangor yang nges hidung caket panek musakel kuleuheut hirup deui mata aya laguna gelis bangor nah laguna anu gelis loba nu musikan permintaan santriat eta ngahibur santriat sawatos uping aku nabi aya rok Sunda
kemarin di baju. Bawa nyanyi apa? Bawa ngaji? Wah itu jadi juang tes. Ibu-ibu heula. Sok jaos Quran. Juang tes. Ibu-ibu. Tulikeun ayat abi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafuran rahim. Ibu-ibu yang sedang Allah hidup dulu kan? Kalau sedang Allah pinter mana jeung bapak dulu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada. Ada kepingin. Kenapa perempuan diciptakan bukan dari tulang kepala? Karena perempuan tugasnya bukan duduk jadi pemimpin. Dan pemimpin malah ar-rijal qawwamuna 'alan. Kedua, kunon perempuan diciptakan bukan dari tulang pundak. Karena perempuan bukan untuk jadi beban keluarga. Lain tulang punggung. Yang apa malah? Mengalir sekuan salah. Menjegero salah. Mengepel salah. Mengwadah salah. Memasak salah. Well, buka si wujudnya. Nah, tugas aja. Cek Allah tinggal. Tugas awet nih. Fasalihatun qanitatun hafidatun lil ghaibi bima hafidallah. Cek Allah, tugas awet. Hiji, fasalihatun isi solehah. Hiji, qanitatun turut kasalaki, sing turut kasalah. Mun teu salaki teh nyesel. Baca hayang apa ganjalan nyesel? Hoyong terang pahala nyesel? Tingali. Dengekeun heula. Dalam kitab buku tuliskan tinggal. Harti nawe. Lamun ecek nyeseuhan anu tewak ge. Diseseuh ku ecek terus dipeureun. Punten. Nu metlak sareatan cai. Padahal nu metlak hakikatan dosa ecek ragrak. Semakin banyak muru, semakin banyak dicelakai, semakin banyak bersih berjatuhan. Bersih dosa aja, amin. Amin. Ayah bersih dosa. Ayah. Tamrukeun sesuatu sing obat. Apa yang bersih? Wayah nangis deui, wayah ngepel deui. Wayahna masak deui, wayahna kewajiban sapopoena sagala rumah tangga isuk-isuk kabeurang geus sore. Hai istri masih ngetaroan, kacaroge masih hormat, ulah osok goreng adat, bisi ku Allah di istri anu bakal untung, nu soleh kurga digung, baritara ganjang pundung, pun salaki hayangeun. Oh, well. Betul. Ya, tinggal aja. Jawab sing jujur. Saksi mereka mungkin hati. Saksinya malaikat. Ece memenya sehan sok kurah koreh nasaku. Magih duit sok dipulang, sok dicokot. Oh siap. Padahal punten dalam kitab Fathul Muin tinggal. Walaupun suami pemimpin keluarga, tapi punten barang salaki dan dibikin ke majikan, tak tetap mutlak beli salaki kene. Kudu minta hampura harita. Masa pernah hampura? Aku ilaha. Arakius. Antak dia rumah tangga kau itu bagaimana? Akang rumah tangga terus 9 tahun, terus 18 tahun. Punten abis ngapkeun.
Abdi kawit di Bandung, abdi aslinya orang Cibonewa. Abdi kawit di Cibonewa, abdi di Mahmud. Pun biang di Cibonewa, pun ramat di Mahmud. Abdi turunan Mahmud. Kedua bocah orang Ciamis, dapat alun-alun Ciamis, depan kampus Universitas Galuh. Abdi sok kaulang di kampus, sok kaulang di kampus, udah 18 tahun abdi di kampus. Alhamdulillah pun mojo abdi, alhamdulillah kalau saat istri alhamdulillah. Kerja kalau satu rumah tangga aja. Lamun Allah kesabaran ya Allah. Matak modalna sajud sakna sabar. Ayu ting ting pisah kunaon teu sabar. Cici paramida kawin jeung Suhaimi ku besar. Punten. Cina lamun kawin hayang senang kada beunghar. Buktina Suhaimi orang paling kaya nikah jeung Cici paramida kuateun 2 tahun kawin di arah pisah di Bogor. Ada peribahasa gajah mati meninggalkan gading, boro-boro gajah siji saya ninggalkan si gading. Betul? Betul? Oh, tingali karas berarti ke rumah tangga. Gede kesabaran, ngan sabar dari dalam sapinah tinggal jual ngaji. Sing aya ngaji saya heureuy. Yarjun najat tawala yasuk masalikaha inna sapinatala yajri ala yabisi ngarap-ngarap pasalametan tapi mu ngalakonan perahu ge moal lempang lamun cicing di daratan betul? Mustahil perahu lempang di darat da palu menica. Abi satu contoh, urang hayang meunang rahmat Allah, hayang meunang surga Allah, tapi berjamaah tara pamadian tara menang moal. Cuma kabudak manitah ngaji. Tadi kabudak manitah ngaji. Eceuk kalah nonton TV. Bapak kalah minum kopi. Di baturan kukulub. Betul? Mata hirup sing daek berju. Aya laguna perjuangan dan doa Roma Irama. Berjuang. Waduh. Ini lagu agama, Kang, agama. Perjuangan syariat lahir, ngadoa syariat. Mata ti Roma Irama aya naon? Berjuang lahir dan batin. Musikan toh? Menang maya. Menang maya. Dia mah lagu religinya, lagu Islami. Eta kita ngaleun neraka. Aya naon musik teh biasa aya di ngaleun. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian bersenang-senang. Bantuan pahit rasanya, manis rasanya. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian berbahagia. Tuh, wadah berjuang, berjuang sekuat tenaga. Tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai. Ayah perjuangan lahir, aduh batin lahir di pan. Tuh, wadah rintangan. Rintangan sudah pasti ada. Hadapilah semua dengan tabah, juga dengan kebesaran jiwa. Berjuang, berjuang. Abi pangresep lagu kang aja Irama. Roma Irama kamu dong setiap lagu ngandung dakwah. Oh, tinggal ibu aja. Oh, tinggal ibu aja. Jalma yang sehat, kaji yang sehat dia lagu. Lari pagi. Betul?
Aya urang tajur sela motor tarik tidak tolong mah rentangan si lagu tolong tajur sela kang ngeluh kang haji teh miskin. Yang miskin jangan bersedih dan jangan berkecil hati. Tolong bakal haji majikan kabur kalau sudah tiada. Kalau bakal haji majikan maut nyeula bukan gali bawah. Eta lain. Eta pangengok ya. Abi emot kapungkur Kang. Punten masa kecil orang tinggal emot baheula. Aduh, indah masa kecil budak baheula mah indah. Lamun baheula ulin bedol ucing sumput. Terus bebedilan ngabring di kebon pada nyanyi bang kalimau bang tong di tengah sawah waduh wahai tukang bajing waduh guru sekolah desa waduh tabang kuring ajar asal budak pakunnya baheula makan resep tahun hayang resep film layar tancap itu di cok di lapangan dia mun film layar tancap berada di mana? Di lapangan desa aya mobil bak makin tua saksikanlah film layar tancap di desa. Filmnya 3, 1 Dono Kasino Intro, 2 Jaka Sembung, terakhir Roma Irama Satya bergitar pedul kokoyona oma tolong di kebon ketepak oma di kebon mau gitar nafro orang nama orang aing teh nyaku dari gamis awas ya orang ayeuna budak kanalnya bahwa resep kulin budaknya ayeuna budak non di warung aya wifi ngajar dong marahin naon ya Allah ya Rabbi tah matak munculnya era teknologi kang begitu kan hari budak ayeuna kan tinggal ku akang munculnya era teknologi HP ayeuna kan loba budak korban perjudian on judi slot betul loba budak ayeuna kan di kamar ngedok padahal keur judi loba betul awas kager khususnya orang tajur sela kager tong diruksak akal dalam kitab Jamul Jami' bahasa Hibdul Aqli wajibun ngarasa akal wajib jaga akal supaya sehat khusus urang tajur sela pemuda kager berpikir ulah diruksak akal baheula malam Agustus tahun baru ngampar botol TBD whisky brandy Ginewer Black Label Jack Daniel Columbus Napoleon Kristal Kipas Regal Suriwa Mirno Vodka Mensen Suriwa Rajawali Siu Kiling Arak Putih menang apapun wah curiga siapa ini kan setiap orang pasti punya masalah cek inul masa lalu oh wajib terus kan baik nunggus baik sekarang katakan Mila Santika dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Musikan? Di mana dakwah nyare mabok, ulah mabok, pemuda tajur sela jauhi minuman keras ya. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila.
kau dapat merusakkan hidupku. Sebelum aku tahu kau dapat merusak pikiranku. Sekarang tak mau aku tak mau sekarang tak aku tak sudi. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Mira Santika. Ayo anyar. Gara-gara sebotol minuman. Oh, ya kupingkan. Jaga pemuda akal supaya sehat. Ulah mabok. Ulah main bilion. Awas. Ku akal mahal. Mata punten cek Allah. Walaqad karramna bani Adam. Jual ngaji. Cek Allah. Walaqad karramna bani Adam. Teman-teman dimuliakan saha urang turun Nabi Adam alaihi. Urang teh makhluk bang mulyana ngelehkeun malu sanes sekalipun pangkat malaikat layak subhanallah nucan pernah maksiat malaikat keneh urang eleh. Da urang mah boga istimewa diberi tilu ku Allah batur teu boga. Naon bae hiji manusia diberi akal. Naon akal? Doma boga akal? Boga. Akal tobi, akal hewani. Tah kepingin lamun akal sato nu munten alus jeung goreng kumaha cek sato. Contoh diasolkeun ka ucing dua pilihan, ngehiji kudu lauk, kadua mobil pajero. Ucing milih mana? Lauk. Boleh si ucing naon? Kudu lauk. Mun milih mobil pajero berarti ucingna ucing gering. Apa ucing gering apa? Dongdot, seng-seong, kupu-kupu malam, jamblay, bolon, ublak, perek, raulin, ubrut. Jaga akal supaya pemuda orang tajur sela bager, tong dirusak akal bager. Ku akal mahal. Buktikan. Mun bangsa urang boga beusi diberi medok ka tukang pandai paling mahina 400.000, tapi urang Jerman boga beusi ku akal mahal bikin mobil. So mobil Jaguar, Lexus, Wrangler, Lamborghini, Ferrari, Alphard jeung sadabana miliaran. Betul? Pernah pernah bangga aya produk Jepang motor tina ek-ekan 2007 bijil motor Supra Citarik Supra nasi Citarik Supra bersaing dengan Yamaha. Yamaha mengelih bijil motor Jupiter Citarik 2018 bijil usum metik kayak Honda PSX kurang kali ekna PSX. Yamaha mengelih bijil motor Citarik mobil mungkin bijil mobil Grand awet mungkin bijil Sotek apa lo matak jela mun salami yang betagi mah beres sok buntut juri kabayaan gua kangkang sayur Sotek ieu untuk bekah hanyir aing kurang geus elok ieu sayur Sotek ieu wah kurang tajil sayur Sotek. Sterling. Betul. Mata ku akal mah. Mata kitu ahli wajibun ngada agak akal hukumna wajib pemuda jaga akal supaya sehat. Betul. Walaqad karramna bani Adam. Allah ciptakan orang mulia diberi 3 perkara. 1 akal, kedua manusia diberi kolbun. Macam kol hat doma boga hati boga
lamun kersato kebelain kolbun tapi kibdun. Dalam kitab yang lupa diartikan ayat bahasa min kibdil udhiyah. Nah bahasa kibdun kerenoma kibdun kersapi kerhayang kerjalma kol. Ulang kali ini kerenoma kersapi kerjalma non beda doma mah kibdun warasaan doma sok kandang sapi sok asalon warasaan ujuk damlan kermoraknya pipi cangker geus kolot kem oh kermora bu bereum aya bereum aya hideung aya geus kolot bon geus kolot buuk oge jadi bodas geus kolot panon oge kurang awas tanah gage tepati bekas hubungan salaki teu daek betul mata tahkim kibdun mah kernon urang mah kolbun mah boga rasa naon tah ayeuna urang boga rasa cinta kepada siapa baginda Nabi Muhammad mata ngayakeun rajaban rasa cinta moal leungit rasa cinta pasti pada makhluk yang takkan hilang selamanya walau sampai akhir masa. Eta renung wadah make seni atulah make seni kan ya abi organ oke kan abi organ make seni punten tadi aya grup hadroh ya eta teh seni aya hadroh emut tahun 83 tahun 82 macam teh hadroh tapi non gemyung terbang lama gemyung di abi di Mahmud gam tiap malam Jumat sok gemyung terbangan betul masrana gemyung mah aya basam bisa nakodriko naik beki maju aya band kepet ibu-ibu tagoni eta tahun 87 kumasrana nun kapeting-ting deukeut sok aya kan sok cilik-cilik tahun 85 saprak aya ikon baru Ustaz Jebil Bohori 95 aya uji almarhum Ustaz Jebil memang awis lamun hadroh di Habib Syekh pun marawis diuji almarhum Ustaz Jebil Bohori kumaha marawis aya emping aya opak pak jauh haneut ini ya mudah-mudahan bungah nu ieu sing kabenak kabinga di akhirat amin bungah mayar sing kabenak kabinga di akhirat amin ka urang bunga-bunga berengan jadi ibadah amin cara bang tetap pakai sendiri senang mata ada ulah nyengsol seni kalau senang tiung nyengsol pada semua nggak dibenerkan tapi bener boga lagu abi judulnya nyengsol tapi lagi nyengsolnya wahil pun kenyeng eta awak meuni buntet make pakaian merecet katinggalan siga lepet kawas nu hayang dicolok sholatullah lepang teh kedua alus nama make erok katinggalan mata denok komo lamun bari emok kawas nu hayang dirojok sholatullah lepang teh katilu awewe tong loba obrol ulah baraha borohol
bari nongeng jeung nganengkol kawasku hayang dicolok sholatullah. Hiji deui awewe mah ulah cengkil ulah cara cirihil mun ditoel kalah nyengir kawasku hayang dicolok sholatullah. Nyeng taklah nyengso seni sendal. Alhamdulillah mantap diberikan kol pun kol kecintaan kita kepada siapa? Baginda Nabi Muhammad. Nan cinta sing aparukuna tadi tilu hiji rukun cinta hate ngait kanu dipikajin, kadua bibir basa sing seueur dibatkeun dipikajin, bibir basa sing seueur maca sholawat ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Musikan Sallallahu alaihi wasallam. Komplit rock ayah, dangdut ayah, sunda ayah. Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa bibir basa sing seueur dibaca pilajin, bibir basa sing seueur dibaca sholawat ieu pasti apa? Ya Rasulullah salamun alaihi. Ganti lagamna, eta lagam jadul. Make lagam milenial, arab da kesepen. Baca kata lagan setiap syair yang membangkitkan ruh jihad kaji ganti lagam. Make lagam naon? Lagam kereta malam. Ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi asya ada patayaji enak ganti makan caya sing bisa ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi asya wa daraji ada patayaji rotalani ya Muhammad wal karami nahnu jiranum bidal alami alamil isani wal asani caya salam ayo eta ganti lagam kucahi bisa tumpah cahayi yumus purahi tumne najane kia sapane dikai aboto meladel jagoina hotahi kia karohaye kucel hotai asupkeun ya Rasulullah salamun ya Rabbi ashhad ada kata ya rota ya uhailal wujud ayo make lagam kumpusoin ya Nabi salam alaikum betul? Oh, pakai lagam silahkan selamat punten lamun adat temenan adat mah temenan ganti lagam temenan istihda temenan hari keterima Allah
Ada banyak 7 lagu. Abi pernah di pasantren Quran. Abi kantor di pasantren Ciseureuh. Abi Ciseureuh kengeng 4 tahunan begitu. Di Limangan. Itu apa lagu-laguna? 7 lagu. 1 Bayati, 2 Soba, 3 Syika, 4 Hijad, 5 Ros, 6 Ihaka, 7 Nihawan. Arapal tuh? Ulang Islam sih apalagi is. Sekarang dia bakal MTQ Kabupaten Garut. Mudah-mudahan di Lemur Tajur Sela, Desa Suka, punya potensi bahkan biasa tembus ke kancah internasional. Amin. Sing jadi juara amin. Kenapa? Ini adan lagam bayati. Masih nol itu masih nol? Hah? Awas kenapa? Iya, kesungguh. Bayati. Al-Hikmah. Allahu Akbar. Son bagus sih mas sonnya. Doakan kurang tukang son sih masuk surga. Amin. Namun son ke surga. Kurang Adan bayar. Allahu Akbar. Aina adan lagam Rosh, Rosh. Siapa? Orang Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mantap. Aina adan lagam Hijaz, betul? Hijaz, betul? Kesubuh Masjid Al-Hikmah. Aina ada nagam Nihawan, mana? Ayat Nihawan, ayat Nahwan sami ya. Menyebut Nahwan atau Nihawan. Ya. Allahu Akbar. Islam sih apa habis? Oh, ulah bebas adat, temenang adat bebas lagam. Mungkin subuh di Masjid Al-Hikmah. Kia pemuda semangat pada rajaban sing adat. Emang dong. Hayya sholat di bawah. Temenang ahai. Kamu Quran temenang. Jadi imam Jum'ah kang bedul, tukang kidung dijadikan imam dijalikeus ya. Mimiti ihdinas siratal mustaqim. Imam Jum'ah kamu bawatul gareyong siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmum kesadar amin ya. Bubar. Baik punten Kang, punten ya punten. Aing amin kumacek dolin. Oh, sebenarnya amin kumacek doa. Mun dolin tarik, amin tarik. Buktikan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Macek dolin. Enak ke? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mata ladang-ladaban amal hiji hati ngait kanu dipikaci, dua bibir bahasa sing serti batu dikaci, bibir bahasa sing cermaja sholat. Oh, so laksanakan segala rasul. Katilu berani berkorban ger dikaci, korbankeun harta, korbankeun diuk can, pem, kes, itu berkorban. Mudah-mudahan sing jadi saksi yaumil kiamat.
Salaman. Oke, buktinya naon tinggal pengamalan. Si ayat apa? Ulah seremonial unggul, ulah peringatan unggul, kajaban peringatan, muludan peringatan, kapangi jeung tatangga, hare-hare, mun babangi kieu, jeung tatangga, ciri anyangan, sampurasun, rampobak, sampurasun, punten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya ya.